Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Fangtolako tuluy indit saha al-buraku burok yahwi halna lempang saha burok bihi kalawan nyanda Kanjeng Nabi. Yadou nyimpen meletakkan eureun. Yadou nyimpen saha burok hafirahu kana sukuna burok haitsu adroka di mana-mana sekirana manggih tempat, di mana-mana sekirana manggih tempat naon torfuhu paningalna itu buruk. Faqala mangka ngadawuh lahu ka Kanjeng Nabi saha Jibrilu malaikat Jibril, anzil kedah lungsur anjeun Muhammad, anzil kedah lungsur anjeun Muhammad, fasolli mangka kedah salat anjeun hauna dina ieu tempat. Fafa'ala mangka mida melesaha Kanjeng Nabi, sumarokiba tuluy numpak deui saha Kanjeng Nabi. Faqala mangka ngadawuh lahu ka Kanjeng Nabi saha Jibrilu malaikat Jibril, atadri naha terang anjeun Muhammad, naha terang anjeun Muhammad aina sholaita di mana-mana tempat salat anjeun, di mana salat anjeun. Qala ngadawuh sa Kanjeng Nabi la henteu terang kuring. Qala ngadawuh saha Jibril sholaita salat anjeun di Madiana di desa anu ngaran Madian. Ingda syajaratin disandingeun ingda syajarati Musa disandingeuna tangkalna Nabi Musa. Fangtolako mangka indit saha al-buraku burok yahwi halna lempang saha burok bihi kalawan nyanda Kanjeng Nabi. Summa qala tuluy ngadawuh ngucap lahu ka Kanjeng Nabi saha Jibrilu malaikat Jibril, anzil kedah lungsur anjeun Muhammad, fasolli mangka kedah salat anjeun, fafa'ala mangka mida melesaha Kanjeng Nabi, sumarokiba tuluy numpak saha Kanjeng Nabi. Qala ngadawuh saha Jibril lahu ka Kanjeng Nabi, atadri naha terang anjeun aina sholaita di mana salat anjeun. Qala ngadawuh saha Kanjeng Nabi la henteu terang. Qala ngadawuh saha Jibril sholaita salat anjeun bituri Sinaa di gunung Turi Sina, bituri Sinaa di gunung Turi Sina, hai sukallama di mana tempat ngadawuh saha Allahu Gusti Allah Musa ka Nabi Musa. Summa balagha tuluy nepi dugi saha Kanjeng Nabi ardon kahiji bumi, maksudna tanah daerah ardon sanes bumi rumah sanes. Pabadat mangka jelas lahu ka Kanjeng Nabi naon kusur Syami pirang-pirang
bumi na tanah Syam, bangunana tanah Syam. Faqala mangka ngadawuh lahu ka Kanjeng Nabi saha Jibril malaikat Jibril, anzil kudu lungsur anjeun, fasolli mangka kudu salat anjeun. Fafa'ala mangka midamel salat saha Kanjeng Nabi. Summa rakibatul numpak deui saha Kanjeng Nabi. Pangtolako mangka indit saha al-buraq buraq, yahwi halna leumpang saha buraq bihi kalawan nyandak Kanjeng Nabi. Faqala mangka ngadawuh saha Jibril, atadri naha terang anjeun, ayeuna sholaita di mana salat anjeun. Qala ngadawuh saha Kanjeng Nabi, la teu. Qala ngadawuh saha Jibril, sholaita salat anjeun bi baitil lahmin di baitul lahmin, haitsu wulida dina sekirana dilahirkeun saha Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam. Wa bainama jeung dina hiji waktu wa ari Kanjeng Nabi eta yasiru leumpang saha Kanjeng Nabi alal buraqi luhureun buraq, idroa ujug-ujug naon bahasa tiba-tiba ningali saha Kanjeng Nabi ifritan kajin ifrit minal jinni tina bangsa jin, yatlubuhu halna milari saha ifrit ka Kanjeng Nabi bisyuklatin kalawan nyandak obor, bisyuklatin kalawan nyandak obor, min narin tina seudeuh, ulama iltafata mangka dina samangsana noleh saha Kanjeng Nabi, mangka dina samangsana noleh saha Kanjeng Nabi, ro'ahu mangka ningali saha Kanjeng Nabi ka ifrit, mangka ningali saha Kanjeng Nabi ka ifrit. Faqala mangka ngadawuh lahu ka Kanjeng Nabi saha Jibrilu malaikat Jibril, ala u'allimuka naha henteu ngawulang kuring ka anjeun, naha henteu ngawulang kuring ka anjeun kalimatin kana pirang-pirang kalimat, taquluhunna anu ngucapkeun anjeun kana kalimat, idza qultahunna dina nalikana ngucap anjeun kana kalimat, dina nalikana ngucap anjeun kana kalimat, tofiat mangka pareun naon syuklatuhu oborna ifrit, wa kharra jeung ngajungkel disuksuk dijungkel lifihi dijungkel atawa dijungkel saha ifrit lifihi kana bahamna itu ifrit. Faqala mangka ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala muhun tos diajarkeun, bala muhun tos diajarkeun. Faqala mangka ngadawuh saha Jibril malaikat Jibril, qul kudu ngucap anjeun Muhammad, a'udzu biwajhillahil karim, kana lafal a'udzu billahi biwajhi, a'udzu biwajhillahil karim, a'udzu nyuhunkeun perlindungan kuring, a'udzu nyuhunkeun perlindungan kuring biwajhillahi kalawan zatna Allah al karimi anu mulia,
wa bi kalimatillahi jeung kalawan pirang-pirang kalimatna Allah mati anu sampurna allati rupana kalimat la yujawizuhunna anu henteu ngaliwat kana itu kalimat atau allati anu henteu ngaliwat kana itu kalimat saha barun jalmi anu ngadamel kabagusan kasaya lamun birrun pagaweana lamun barun jalmina lamun birrul walidain berarti berbakti kepada orang tua. Kalau barrul walidain berarti orang yang berbakti. Beda harokat, beda makna. Kalau barun isim fa'il, kalau birrun itu berarti masdarnya. Saha barun jalmi anu ngadamel kasaya wala fajirun jeung teu jalmi anu ngadamel kaawonan min syarri ma tina awon-awona perkara yang zilu anu turun naon ma minas sama iti langit wa min syarri ma jeung tina awon-awona perkara ya ruju anu naik atawa munggah naon mah ya rujan munggah naon mah fiha dina sama wa min syarri ma jeung tina awon-awona perkara zaroha anu ngajadikeun naon mah fil ardi di bumi wa min syarri ma jeung tina awon-awona perkara yakhruju anu kaluar naon ma minha tina itu ardi wa min fitanil laili jeung tina pirang-pirang fitnah na wengi wan nahari jeung siang wa min tawarikil laili jeung tina pirang-pirang perkara anyarna wengi tina pirang-pirang perkara anyarna wengi wan nahari jeung siang illa tariqan angin perkara anu datang yatruku anu datang naon tariq yatruku anu datang naon tariq bi khairin kalawan kasayan ya Rahmanu hedzat anu maha welas asih di dunia jeung di akhirat. Fangkaba mangka ngajungkel saha ibrit lifihi kana bahamna itu ibrit wa tofiat jeung pareum naon syuklatuhu oborna itu ibrit. Diterangkan dulu. Kemarin diterangkan Nabi Muhammad ketika beliau naik buraq, beliau berhenti dan sholat di tempat yang namanya Thaibah, yang mana nanti akan dijadikan tempat hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Selanjutnya fantolaqa al-buraq yahwi bihi. Selanjutnya setelah Nabi Muhammad sholat di tanah Thaibah, beliau berangkat lagi ditemani malaikat Jibril. Terus beliau berhenti lagi di suatu tempat. Di mana tempatnya? Yaitu atadri aina sholaita. Nabi Muhammad, apakah kamu tahu di mana Nabi Muhammad sholat? Lah, saya tidak tahu. Nabi Muhammad sholat di Madian, inda sajaroti Musa, di daerah Madian dekat pohonnya Nabi Musa. Apa itu Madian? Madian itu terletak di daerah Syam. Apa Syam itu? Syria. Di dekat pohon sholatnya. Apa tujuannya? Di situ tabaruk sama. Karena dahulu Nabi Musa itu berhenti di pohon itu
untuk sekedar berteduh ngiuhan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun. Di situ berhenti. Nah, setelah di situ beliau pergi lagi. Kemana perginya? Diangkat lagi oleh Buraq dan beliau oleh malaikat Jibril disuruh berhenti lagi di mana? Bituri Sina, di Gunung Turisina. Apa itu Gunung Turisina? Gunung yang dimana disitulah Nabi Musa berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Disitulah Nabi Muhammad berhenti sholat di Gunung Turisina sama kabar. Nah, setelah selesai di Gunung Turisin, akhirnya dia pergi lagi summa balagu ardon fabadat lahu kusuru syam. Faqala lahu Jibril anzil fasolli fafa'ala summa raqiba fantolaqu albur. Setelah selesai sholat di Gunung Turisina, beliau pergi lagi dengan Buraq dan beliau disuruh sholat lagi di tempat yang bernama Kusur Syam, di tanah yang banyak bangunan di negara Sam. Di negara Sam itu apa? Syria. Ini diterangkan di negara Syria. Tempat apakah itu? Ketika beliau ditanya oleh Nabi Muhammad, faqala la sholaita bi baitil lahmin. Engkau sholat di daerah yang namanya Baitul Lahmin. Baitul Lahmin itu apa? Haisulida Isa bin Maryam, yaitu tempat dilahirkannya Nabi Isa. Itu namanya Baitul Lahmin. Bait itu rumah, lahmin itu daging. Jadi tempat keluarnya daging, keluarnya Nabi Isa dari rahimnya Siti Maryam. Berarti tempat yang disinggahi Nabi Muhammad dan melaksanakan sholat itu jumlahnya ada berapa? Ada 5. Itu isyarah bahwasanya nanti Nabi Muhammad diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Eta pakar apa? Seberapa kali Isra Mi'raj kan? Itu. Nah, disyariatkannya sholat yang 5 waktu. Tuh. Selanjutnya wa bainama huwa yasiru alal Buraq. Setelah sholat di Baitul Lahmin, bainama lagi, suatu ketika lagi dalam satu waktu itu dia melihat ada jin ifrit. Kos kumaha si jin ifrit tuh kalah tentara. Orang mau pamedi napi lemah sok aya maka sapatuna nyungclung itu urang kopia. Irungna mancung badi. Burung ifrit, jin ifrit membawa obor. Menyandak obor tujuannya untuk apa? Untuk menyerang Nabi Muhammad. Ya tuh. Dan seketika itu kulama ila tafata roa, akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan isyarat petunjuk. Ngaliat melihat si jin ifrit yang mendekati Nabi Muhammad. Seketika itu ketika melihat jin ifrit, akhirnya malaikat Jibril bertanya, Muhammad, apakah saya belum mengajarkan kepada kamu tentang kalimat-kalimat untuk melindungi diri kamu? Ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at syilakum. Ngadoa anjeun teh teh diserang ku jin ifrit supaya eta oborna pareum, anjeun ngadoa ucapkeun kalimat nu geus diajarkeun ku kuring. Akhirna Rasul ngarios bala muhun atos. Dalam bahasa Arab kata-kata muhun teh dua, aya na'am, aya bala. Kalau bala muhun teh muhun atos, kalau na'amah muhunna muhun tacan. Contoh kieu. Ada seorang anak bandel misalnya, ditanya oleh anaknya, Jan, bapak teh kurang bager, bapak teh teu bager ka anjeun. Kalau misalkan jawabnya pakai bala, muhun pak, bapak teh bager gitu, muhun mungkul tapi muhunna muhun bager.
Tapi kalau misalkan naam muhun teu bager, nah eta bedana di dinya. Jadi Nabi Muhammad ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad emang can diajarkeun kuring kalimat-kalimat anu supaya terlindung dari godaan setan, dari godaan jin. Muhun naon? Atas. Jadi menghilangkan nafi kalau bala. Kalau nama muhun aja. Tuh. Bala muhun faqala Jibril, "Kul, ena sok ucapkeun." Ngucapkeun a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tamma. Diucapkeun kalimat eta seketika itu parem oborna jin iblis langsung tisuk-suk ti jungkel. Lu. Nah, nu panggalana lagran teh gebise. Baha. Jadi lamun urang ti jungkel teh na motor. Sirana heula. Sirana heula. Dijungkel. Makanya dalam doa wiridan a'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. Eta teh doa perlindungan. Doa perlindungannya seperti apa? A'udzu bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajrun min syarri ma yanzilu minas sama. Perlindungan dari segala mara bahaya yang turun dari langit. Wa min syarri ma yaluju fiha, dan dari segala perkara yang berada di langit. Gibar. Wa min syarri ma daruha fil ardi, dari segala mara bahaya yang ada di bumi. Wa min syarri ma yakhruju minha, segala perkara yang keluar dari bumi. Wa min fitanil laili, fitnah nawengi, maksiat atau lain-lain sebagainya. Wan nahar, fitnah di siang hari, berbohong, hasud, iri dan dengki, itu supaya dijauhkan dari seperti itu. Wa min tawarikil lail wan nahar, dan dari mara bahaya yang datangnya di malam hari atau di siang hari, gempa, banjir dan lain yang sebagainya. Eta makanya doa-doa itu. Illa tariqan yatruku bil khair, kecuali perkara yang baru itu yang bagus. Anu halus mah ulah ditolak, ditampi. Ya Rahman fangkabali fihi wa tafiat sublatuhu. Ketika dibacakan kalimat itu, jin iblis yang akan menyerang Nabi Muhammad seketika itu langsung ngajungkel, langsung pada ngobor. Salajengna fasaro tuluy lumaku atau lempang. Saha Kanjeng Nabi jeung malaikat Jibril. Jeung anu tilu teh berarti dua jeung Mikailnya, jeung Mikail. Hatta atau sehingga dugi saha Kanjeng Nabi jeung malaikat Jibril. Ala qaumin luhureun hiji kaum. Yazra'una anu nandur tawa pepelakan saha kaum fi yaumin dina sapoe wa yahsuduna jeung panen saha kaum fi yaumin dina sapoe. Kullama hasodu dina samangsana panen saha kaum ada mangka balik deui naon zarun pelakan. Kama kana seperti aya naon zarun, ada meruzuknya lihat. Kama kana seperti maujud naon zarun. Faqala mangka ngada usaha Kanjeng Nabi, ya Jibril, hai Jibril, ma eta naon hada ari tingkahna itu kau. Faqala mangka ngada usaha Jibril, haulai ari itu kau eta al mujahiduna pirang-pirang jalmi anu jihad fi sabilillahi ta'ala dina jalana Allah Ta'ala.
tudha'afu dilipat gandakeun lahum pikeun itu mujahidun naon al hasanatu kasayan bisa mi'ati dikfin kalawan 700 tikelan wama ari perkara anfaku anu nganapakohkeun saha kaum min syai'in tina hiji perkara eta fahuwa mangka ari Allah eta fahuwa mangka ari Allah eta yakhlifuhu ngaganti Allah kana ma anfaku eta yakhlifuhu ngaganti Allah kana ma anfaku wa wajada jeung manggih saha Kanjeng Nabi rihan kana aroma atau bau thayyibatan anu wangi faqala mangka ngadawu saha Kanjeng Nabi ya Jibril hai malaikat Jibril ma eta naon hadhihi raihatu ari ieu bau wangi qala ngadawu saha Jibril hadhihi ari ieu raihah pinggireuna eta hadhihi ari ieu raihah eta raihatu masyitatin raihatu masyitati binti Fir'auna panjang wangina istri anu nyisiran rambut putrina Raja Fir'aun wangina atau aromana istri anu nyisiran rambutna rambutna putrina Raja Fir'aun wa auladiha jeung pirang-pirang anakna itu masyitoh jeung pirang-pirang anakna itu masyitoh sampai bulatan dulu sampai situ. Setelah Nabi Muhammad tadi membacakan kalimat sebagai perlindungan dari godaan setan jin iblis, akhirnya Nabi Muhammad berangkat lagi dengan malaikat Jibril. Dan seketika itu Nabi Muhammad bertemu atau melihat kaum yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin, melak pepelakan poe eta panen poe eta. Kan aneh. Berarti ketika kejadian Isra Mi'raj itu banyak sekali khawariqul adat, kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Dan itu menjadi pelajaran gitu. Melihat suatu kaum nandur poe harita, panen poe harita. Kulama hasodu ada kamakana, geus dipanen aya deui, panen aya deui. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya-tanya, faqala ya Jibril, ma hada? Jibril, apa ini? Akhirnya Jibril menjawab, haula'il mujahiduna, Muhammad, ini adalah perumpamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah, ketika mereka berjihad di jalan Allah, maka kebagusan mereka itu dilipat gandakan sebanyak 700 kali. Berarti perumpamaan orang yang memanen, menanam seketika itu, memanen seketika itu diibaratkan ketika ada orang yang berjuang, maka keringat perjuangannya itu dilipat gandakan sebanyak 700 kali. Akan diganti oleh Allah. Wa ma anfaqu min syai'in, dan apa yang telah dia infakkan, dia keluarkan harta, tenaga, pikiran, ilmu, min syai'in, dari perkara yang kecil, infak sedekah saperak 2 perak, maka Allah akan menggantinya. Itu
kejadian diumpamakan orang yang berjihad di jalan Allah, maka apa yang dia korbankan maka akan langsung diganti Insya Allah seketika itu. Makulah ribu. Jadi lamun jalma berjuang mah ulah menang duit tentunya. Cancang berjuang aya duitan teu. Aya duitan. Itu pelajaran pertama. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, dia menemukan suatu kaum yang menanam suatu tanaman dan seketika itu panen. Geus dipanen jadi deui, panen jadi deui. Mengumpamakan orang yang berjihad di jalan Allah, seberapa kecil apapun yang dia korbankan, maka Allah akan menggantinya. Dipanen aya deui, panen aya deui. Langsung diganti insyaallah. Ulah ribut. Urang santri jeung santriya engke jaga di bumi ulah ribut. Lamun berjuang sing yakin bakal kagantian. Ari buruhna manusia mah aya batasna. Sabulan 100.000 misalkan 200.000 aya batasna. Ari buruh tu Gusti Allah mah aya batas. Jeung kapan wae bisa Gusti Allah. Ketika sudah selesai itu, Nabi Muhammad mencium aroma wangi. Ieu seungit naon deh? Akhirnya cek malaikat Jibril, ieu teh seungitna perempuan yang menyisiri bahasa Indonesia itu menyisir sansiran menyisir rambut. Nah jadi ieu tukang salona cara urang nutukan nyisiran rambutna putrina Raja Fir'aun. Oh kenapa bau wangi? Padahal kan Raja Fir'aun kafir. Nah untuk lebih tahunya insya Allah pelajaran atau pertemuan yang selanjutnya. Bainama wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.